Aduh. Capek aduh jabat dulu. Apa penting teh sare begadang. Sama ini ngamasin. Kita ngamasin teh gini. Akal tahu. Lah ieu man wae, luar wes juga. Kuik mah aya ieu. Cek beresan heula jamaan. Mang. Tekuna naon, Mang? Mang. Pingsan dia mah. Ya wae aja mak. Kajam aja. Aduh, hancur mah. Aduh, eta si Mamang eta kumaha teh ya? Coba ujel mah deui. Beban dasa. Beban heula lah minta bantuan. Minta bantuan heula kemana nya? Tadi sugan ajel mah di warung. Aing kumaha ieu jaba eueuh jelema. Aduh. Aing si Mamang dikumahakeun ieu. Jik. Jik panas. Aduh si Mamang sadar. Alhamdulillah ya Allah. Sadar si Mamang. Sadar naon? Apaan tadi pingsan si Mang teh? Aing itu karena mesin capek tunduh. Ngan aing jadi panas di dieu. Ngan aing dina molor ngimpi. Ngimpi naon? Aing ketinggalan tanggal cau. Oh, berarti si Mamang teh hanya ngimpi. Heeh, ngimpi ketinggalan tanggal cau. Alhamdulillah, berarti teu apaleun nyen urang nu ninggang teh. Maksudna kumaha ieu? Teh tadi teh urang nuar tangkal cau tapi dah harieum teh ning kana sawah. Urang teh keluar. Ninggang ka dieu teu apalah si Mamang ari suka ku urang teh pingsan si Mamang teh. Berarti aing ngadina impian teh lain mimpi. Lain eta mah asli. Anjing, geus dipanaskeun aing.